Wilujeng enjing sadayana, wilujeng patepang deui sareng Bu Intan dina pelajaran Bahasa Sunda. Dina pangajaran kali ieu, Ibu bade ngadugikeun pangajaran anu kaopat, nyaeta rupa-rupa pagawean. Dina pangajaran anu kaopat, aya rupa-rupa profesi dina kahirupan urang Sunda baheula. Nomor hiji, anjun, nyaeta tukang nyieun parabot tina taneuh. Nu kadua, candoli, nyaeta tukang ngajaga pabeasan di nu hajat. Nu katilu, dalang, nyaeta tukang maenkeun wayang atawa ngalakonkeun carita wayang. Nu kaopat, masinis, nyaeta tukang ngajalankeun kareta api. Nu kalima, nahkoda, nyaeta tukang ngajalankeun kapal cai. Nu kagenep, pamayang, nyaeta tukang ngalalauk di laut atawa disebut oge nelayan. Nu katujuh, pandai, nyaeta tukang nyieun parabot tina besi. Nu kadalapan, patani, nyaeta tukang melak pepelakan. Nu kasalapan, kuncen, nyaeta tukang ngurus kuburan atawa tempat keramat. Nu kasapuluh, pilot, nyaeta tukang ngajalankeun pesawat terbang. Nu kasabelas, supir, nyaeta tukang ngajalankeun mobil. Nu ka-12, kamasan, nyaeta tukang nyieun perhiasan tina emas. Nu ka-13, paraji, nyaeta tukang ngurus anu ngalahirkeun. Nu ka-14, kusir, nyaeta tukang ngajalankeun delman. Nu ka-15, nayaga, nyaeta tukang nabeuh gamelan. Tah anu nembe teh nyaeta rupa-rupa profesi dina kahirupan urang Sunda baheula. Tah ayeuna Ibu bade masihan contoh salah sahiji profesi tukang nyieun parabot tina taneuh, nyaeta anjun.
materi anu tiasa didugikeun ku ibu dinten ayeuna mugia mangfaat kangge urang sadayana. Wilujeng siang sadayana hatur nuhun.